Tepang di sarang Abi, Zain di Kuramas, kumpulan carita Pamas. Di episode ayeuna ieu spesial pisan sabab baris ngabahas ngeunaan Persib jeung Jatidiri urang Sunda. Oke, tapi di dia Abi teu nyalira, Abi oge direncangan ku bintang tamu anu spesial pisan ya. Nyata aya Kang Rizky atanapi Kang Masbok. Mangga Ya, Kang tiasa wawanan heula. siap wilujeng wayah kieu sadayana nepangkeun sim kuring Masbok atanapi wasta aslina mah Rizky Sanjaya, alumnus sastra Sunda Unpad. Oke, kumaha Kang? Naonna, Damang sehat? alhamdulillah masih sehat. Mun, pangitan Ya, ayeuna teh nuju sibuk naon ya Kang? kasibukan mah masih sapertos biasa nanya ngelola perpustakaan, terus ngadamel skrip-skrip konten, maca buku mah sanes kasibukan da eta mah kewajiban. Pami aya waktu kosong nyerat paling gitu Mohon. pada umumnya lah. Oke, siap. Tah ngeunaan ayeuna teh kan ngabahas ngeunaan Persib jeung Jatidiri urang Sunda. Tina karya-karyana eta tos aya seueur nya, seueur karya tulis Akang anu ngabahas ngeunaan Persib. Mun, Mohon. Utamina aya nu abi tangkep teh nyata aya Milangkala 87 tahun Persib mohon laras eta eta tahun 2020. 2020 laras eta. Mohon. Teras oge aya Persib dan Ilusi Sulanjana Mohon eta eta buku abi 2023. 2023 Desember. Mohon tah. Berarti ieu teh emang naonnya istilahna teh sebagai bobotoh anu resep pisan ka Persib, teras karesep eta teh dituangkeun ngalangkungan seratan gitu panginten. Mohon janten nu namina nyerat palingnya katinggal nama jauh ti banjir puja-puji ka klub nu abi resep gitunya tentang Persib. Justru abi nyerat teh aya border gitunya tanapi palang panto supados si Persib teh teu nyalimpang gitu tina konteks Persib nu abi wanoh nalika alit dugi ayeuna Persib tos janten klub modern gitu sakumaha carana kalah kumaha upayana si Persib teh tetep ulah gitu tinggalin ti nilai-nilai budaya nu tos diturun-temurunkeun ka abi nalika alit dugi ka ayeuna gaduh murang kalih gitu. Mohon laras pisan Kang. Ngan ieu teh nu janten pertanyaan, naon sih hubunganna Persib sareng Jatidiri urang Sunda? Oke, nah ngeunaan Persibnya salaresna mah pami nyebatkeun Persib salaku Jatidiri urang Sunda rada debatable-nya karena Persib teh sanes produk budaya orang Sunda pada umumnya. Tapi janten salah sahiji produk budaya di era sepak bola lebet ka Indonesia gitunya sanes Indonesia ka ranah Hindia Belanda kapungkur gitu. Malah kapungkur ge aya sababaraha kasta gitu di wilayah Sunda tanapi wilayah Bandung teh aya urang Eropa Europanen, aya orang-orang Tionghoa sareng Arab nanu katilu teh bangsa Bumi Putra atanapi nu pada akhirna ngadamel Persib atanapi klub-klub di bawah Persib janten aya spirit gitunya nah bisa jadi jati diri teh karena memang ti awal lahirna teh Persib teh sanes ti narima berbagai kemudahan di fasilitas-fasilitas nu tos aya tapi memang merebut kemapanan bangsa asing kumacarana bangsa Bumi Putra teh bisa jadi unggul. Nah tidinya teh merenya emosi masyarakat teh lebet ka Persib. Orang-orang Sunda nu pada umumna aya di Bandung, teras di beberapa wilayah di luaran kota Bandung. Jadilah gede si jati diri orang Sunda teh diwadahi ku Persib karena harita di era Hindia Belanda meureunnya hiji-hijina cara bisa ngumpulna seueur kaum Bumi Putra tanapi pribumi teh kula laju main bal hungkul. Da aspek-aspek lain mah pasti dipantau gitu. Mohon. Tah kan Persib teh ieu teh lahir teh di Bandung. Tah naha bet ayeuna sok naonnya hampir sadaya wilayah di Jawa Barat eta resep ka Persib. Nah, nyarioskeun Persib naha bisa sa Jawa Barat resep ka Persib. Eta teh konteksna kedah ditinggal tina spirit kolonialisme teras teh era perserikatan kumaha nalika PSSI aya mimiti ngawitan aya di Indonesia. Janten kan si Persib teh salah sahiji pendiri PSSI gitu. Nalika namina teu acan janten Persib. Nah, otomatis
di wilayah Jawa Barat teh di tahun 30-an teh teu acan aya klub-klub sanes gitu di wilayah Jawa Barat teh sanes klub perserikatan sanes di luar Persib. Da Persib teh kapungkur teh tujuanna teh sanes klub sepak bola tapi perserikatan. Ai perserikatan teh naon? Mewadahi spirit dan semangat klub-klub nu aya di Kota Bandung. Jadi klub-klub nu aya di Kota Bandung teh model mun ayeuna Uninga mah ya lapang Sidolik, lapangan Uni nya dan lain sebagainya nu aya janten sekolah sepak bola teh kapungkur teh namina klub. Nah, jelema-jelema berprestasi di klub-klub eta teh ngawakilan Bandung tampil di kompetisi PSSI di tahun 30-an teh. Eta berlangsungnya waktu da urang Sunda mah kumaha nya guyub teh mah nya ku guyubna. Jadi ketika si Persib teh kokoh tunggal nya cinta ka Persib ge bisa jadi terpusat ka ieu we hungkul. Katambah kan kapungkur mah si Banten teh masih wilayah Jawa Barat gitu. Jadi kabayangnya ti mimiti Priangan Timur ti Galuhnya ti Banjar kena nepikeun ka ujung Serang, ujung Kulon eta teh nya orang Sunda hungkul. Teu aya deui nu leuwih gede ti Persib. Jadinya otomatis jadi satu-satuna klub nu atanapi perserikatan tunggal anu bisa merepresentasikan spirit orang Sunda nalika laju main bal gitu. Tah gitunya janten emang di harita teh emang mun ieu mah janten wadah lah sepak bola teh Muhun. keur ngahijikeun gitu. Muhun. Tah naha kan sok ayeuna sok non anu nonton nalajo Persib teh disebutna bobotoh. Muhun. Tah naha emang ti harita teh tos disebat bobotoh atanapi kumaha Nah, gitu kan. ngomongkeun bobotoh teh aya hiji salah sama sanes fun fact-nya tapi hal-hal nu teu tayang ka publik gitu nya. Istilah bobotoh teh bisa jadi dikeluarkan nalika aya salah saurang atanapi sababaraha kelompok anu teresep salah sahiji komunitas di Persib teh ageung teuing. Janten bikinlah nama baru bobotoh anu bisa merepresentasikan orang-orang di luar komunitas supporter eta. Malah pamininggal kecap bobotoh teh digunakan di sepak bola teh sateu acan tahun 2000 eta teh langka pisan istilah bobotoh teh aya di sepak bola atanapi merepresentasikan jadi supporter Persib. Tahun 37 mimiti Persib juara kompetisi PSSI anu finalna di Stadion Sriwedari. Eta kan pendak teh jeung Solo nya. Aya orang Bandung nu ka ditu lalajo tahun 37 teh. Tapi namina sanes bobotoh. Bala Kurawa ti namina ge. Bala teh pasukan merenya. Kurawa mah pami di pawayangan mah jelema-jelema nu tokoh-tokoh nu garihal, gila, buas jeung sajabina. Memang diniatan rusuh nonton ka Solo teh. Jantennya harita tahun 37 ge jeung pendukungna Persis Solo memang rada rame gitu pas Persib juara teh katambah. Persib juarana sanes di Bandung gitu di ditu. Bergesernya waktu nami-nami supporter klub di Bandung ge benten-bentennya Jurik Persib, aya Persib Forever. Teras aya nu santuna ABCD Anak Bandung Cinta Damai. Nah, mimiti janten tunggal teh tahun 83 ku ayana Viking Persib Club. Nah, si Viking Persib Club teh ageung we teras. Dugi awal tahun 2000-an muncullah istilah bobotoh. Nah, analisa abi mah memang aya sababaraha pihak nu alim si Viking teh ageung teuing. Matak dibuatlah sebuah istilah baru bobotoh. Tapi pami pengistilahan bobotoh ge sebenarnya nyambung-nyambung wae disaluyukeun jeung sepak bolanya karena istilah bobotoh tuh kan memang lumrah digunakan nalika ayana kompetisi kapungkur mah siga ngadu hayam, ngadu domba. Jadi ngabobotohan kompetisi ketangkasan hewan kapungkur mah jadi surak-surakan, moyokan, ngaruntuhkeun mental lawan teh ku cara ngabobotohan gitu. Tapi arti tina bobotoh eta teh naon anu garis Pami bobotoh mah pami ninggal tina kamus mah nya jelema nu eak-eakan surak-surakan dina hiji pertandingan gitu. Nah, teras pami konteksna bobotoh aya hiji lagu anu paling mempopulerkan istilah bobotoh. Laguna ti Pasben eta teh di tahun 2000-an awal teh Pasben tos ngadamel lagu judulna Aing Pendukung Persib. Nah, aya sababaraha kalimat anu ngagunakeun kecap bobotoh Persib. Nah, tidinya katinggalna mah era industri musik lebet tiasa diputer di radio
publikasi semakin luas, istilah bobotoh semakin meluas digunakan di media massa. Nuhun. Tah tapi di bobotoh eta teh berarti lahirna bobotoh teh karena ayeuna Viking atau napi kumaha? Nah, salaresna pami nyebatkeun lahirna bobotoh teh sebagai individu-individu pendukung Persib Nuhun. nya teu ketika aya Viking oge, karena sebelum Viking ayanya sadaya jelema teh ngabobotohan Persib. Tapi untuk penggunaan istilah bobotoh sebagai representasi supporter sepak bola Bandung eta baru kaayenakeun gitu. Malah sakitu heula we. Oke. Oke, mohon. Tah di bobotohnya, tah bobotoh ieu teh aya teh sih naonnya dasar naonnya istilahna teh unsur kanggo tradisi ngeunaan Sundana gitu. Nah, ieu ngomongkeun linguistik jadi nyambung nanya Mohon. balik deui ka bobotohnya. Selain analisa abi aya pihak-pihak anu alim gitu nya supporter Persib teh tunggal hanya diwadahi oleh satu komunitas saja. Mohon. Penggunaan istilah bobotoh tadi selain saur abi dipopulerkan oleh Pasben teh band indie nya gede pisan di Bandung tahun 85 ge geus manggung ka mana-mana merepresentasikan skena musik Bandung. Nah, tiasa jantan gitu istilah bobotoh tuh muncul karena adanya istilah-istilah yang diungkapkan oleh budayawan ataupun oleh orang-orang daerah nu lalajo langsung ka stadion. Misalkan dek ka mana euy dek ngabobotohan Persib. Kadenge ku urang-urang sanesna. Nah, anu cek bahasa teh manya arbiternya mana suka teh disepakati akhirnya muncullah istilah bobotoh sapertos kitu. Nya eta paling pami nyarioskeun tina unsur budaya, jelas unsur budaya karena nu dianggon lagi bahasa Sunda. Eta sangat kuat gitu. Malah pami ningal abi teu acan ningal deui nya klub-klub sanesna di Indonesia anu nganggo istilah bahasa daerahna untuk merepresentasikan pendukung sebuah klub kesebelasan. Oke, mohon. Tah ari tadi mah orang ngabahas ngeunaan sejarah sareng katukang lah gitunya. Ayeuna orang ngabahas anu ayeuna sareng kanggo kapayuna. Siap. Oke, tah ayeuna teh seueur pisan aya istilah waktu maghrib teh. Naon tah? Nah, jantan waktu maghrib ieu teh naonnya setiap waktu maghrib teh sok aya hatur nuhun atawa wilujeng sumping pemain anyar atanapi pemain anu keluar. Tah ku ayana waktu maghrib ieu teh kumaha nya seueur pisan gitu di Twitter di Instagram gitu ngabahas pasti setiap waktu maghrib aya nu keluar atanapi aya nu masuk. Tah ngeunaan ayeuna kumaha kamandang akang ngeunaan naonnya keluar masukna pemain transfer anu musim ayeuna. Oke. Jadi ngomongin transferna sebenarnya sanes hal nu ku abi perdalamnya istilah transfer pemain isu pemain teh sigana abi ti SMA keneh nya teu pati antusias gitu ketika pemain lebat tapi keluar. Pami keluar mah jelasnya emosi misalkan jelema-jelema nu dicintai di Persib. Ciro panan. Mun tiba-tiba keluar teh emosi tapi ketika ya kedatangan seorang pemainnya bagi abi biasa saja pada umumnya karena abi mah lebih mencintai si Persibnya pada pemain itu sendiri. Nah, pami tadi nyarioskeun ngeunaan skema keluar masuknya pemain di waktu maghrib. Abi mah ninggalna tina ranah digital marketing we kitu nya. Pami konteksna dikaeuneukeun mah. Waktu maghrib kan diestimasikan jelema-jelema teh tos dugi ka bumi. Panginten dina publikasina tos nganggo gadget gitu. Janten kanggo interaksi reaction ge lami pisan. Teras di waktu maghrib teh aya nembuskeun ka waktu tengah peuting. Jadi kan sawangi-wangi teh jalmi teh saacan tidur teh kadang sok main medsos heula. Otomatis like, komentar, share dan lain sebagainya teh langkung ageng gitu pami ninggal tina konteks maghrib. Benten jeung kapungkur informasi datang atanapi kaluarna pemain teh mung aya dina koran-koran anu tayang paling enggal teh genep enjing-enjing. Ai pami gosip-gosipna mah pami pendak atanapi wano sareng wartawan mah da kadang tos kenging infonya dati hamin hijina tos kenging gitu aya waktu seula kanggo ngadamel redaksi teks anu pas gitu kanggo kolom media massa jeung sajabina. Eta mah masalah strategi pemasaran si klub we. Teras teh nalika ayeuna pemain seueur nu kaluar. Abi ti kapungkurnya memang mendambakan hal ini terjadi karena abi teh salah satu kritikus nu tidak menghendaki sepak bola Bandung teh tercipta secara instan. Abi ninggal tina kapungkur ketika Persib merajai perserikatannya tahun 8 genep angkat piala.
84 final eleh dapan tilu final eleh 85 final eleh ku Medan 2 kali 8 genep juara jeung Manokwari tahun 80 juara deui tahun 84 juara deui tahun 85 juara deui eta teh tidak dibangun oleh sebuah tim yang instan tapi memang dibangun di tahun 80 hiji ketika era pelatihna Marek Janota harita teh kan Persib teh keur butut-bututna tapi Marek mikir ieu teh kudu aya jangka panjang otomatis nyandakan jelema-jelema ngora sapertos Robi Darwis teh pangorana baheula Ajat Sudrajat ngora keneh anu pangsepuhna teh Adeng Hudaya Pak Adeng harita teh di luar Pak Adeng aya Encas Tonip anu jadi figur sentral keur ngaguyubkeun jelema-jelema ngora gitu ibaratna mah sok maneh main we urang nu pasang badan bisi ditengkas atawa nanaon ku wasit atau ku lawan mah gitu akhirna nya Persib bisa menjadi juara dalam rentang waktu sangat beberapa singkat gitu. Ieu kan ti 2014 ka 2024 saat acan back to back eta teh kan kahitung lami pisan ya. Bisa. Kabayang ti 2004 nepi 2024 teh. Nah, kitu nya teu kapikiran ngadamal pembinaan gitu nya supados bukan tahun 2025 malah terlalu banyak orang yang keluar teh. Tapi nya teu naon sih ayeuna si Persib meureun ningalna kedah aya permajaan skuadnya memang ti rata-rata tingkat skuad ge lumayan berumur aja untuk kategori sepak bola masigana bakal aya permajaan pemain-pemain muda anu kategori planningna memang jangka panjang katinggal lebih mah kitu ya siga sok sanajan abi teresep Manchester United nya tapi class of 92 di MU teh kan sangat fenomenalnya bagi Sir Alex Ferguson bisa treble winner tahun 98 tuluy merajai kompetisi di Inggris Eropa nyusul pesaingna Liverpool eta teh kan dengan pembinaan yang tidak singkat jadinya abi mah sangat percaya proses nu penting prosesnya jujur ulah seakan-akan ieu mah ame efisiensi ngirit we teu kitu memang aya jangka panjang misalkan paling lama 2 tahun lagi kita juara atau 3 tahun lagi kita juara nya teu naon sampaikanlah ke publik we targetna. Oke, siap. Tah tadi ngeunaan waktu maghribnya terus ayeuna ngeunaan bobotoh di zaman ayeuna. Oke. Tah naon bedana bobotoh ayeuna sareng anu kapungkur. Siap. Terus naha aya hiji tradisi anu dicepeng dipegang teguh ku bobotoh ieu teh atanapi kumaha Kang? Ngomongkeun Bandungnya mau bisa ieu sanes etnosentrisnya sanes chauvinis ngabandingkeun jeung wilayah-wilayah lain di Indonesia tapi ngomongkeun Bandung teh ngomongkeun fashion oge jadi rada aneh misalkan mun lalajo Persib teh teu gaya karena ti kapungkurna ge ku kolot-kolot urang teh dicontohan lalajo Persib teh kudu gaya pami kantosnya ninggal kapungkur Persib di perserikatannya ka Senayan teh bajuna teh halus bermerek gitu bobotoh-bobotoh teh teras teh era masuk industrialisasi sepak bola menuju era profesional di Indonesia munculnya komunitas terbesar di supporter Persib saat ini harita kan sa-Indonesia teh can usum gitunya menggunakan satu identitas warna yang sama ketika klub-klub lain supporterna bajuna masih warna-warni si Persib teh kabeh dibirukeun eta teh pertama di Indonesia anu menciptakan satu stadion biru semua karena memang spiritna si Bandung harita melek informasinya internet diulik media massa majalah-majalah luar negeri diulik kan ayanya istilahna teh ultras teh kelompok supporter yang sangat fanatik gitu ka mana-mana teh selalu beratribut penuh eta diadaptasi di sepak bola Bandung ayeuna ketika orang-orang Bandung trennya bergeser deui ketika klub-klub lain mengutamakan satu warna di stadion Bandung kembali warna-warni deui nyata mah teu naon pada dasarnya orang Bandung mah hayang selalu beda we jeung batur dan ketika ditinggal tina konteks kolonialisme Hindia Belanda sangat wajar gitu orang Bandung teh gaul-gaul gaya-gaya karena memang tahun 20 dugi tahun 30-an teh Bandung teh memang direpresentasikan menjadi ibu kota Hindia Belanda diganti ti Batavia teh karena aya hiji analisa ti ilmuannya abi hilap namina Kolsma pamitelepatna nya nyarioskeun lamun alusna kitu ibu kota sebuah negara teh tidak ada di kawasan pantai karena lebih rentan kenging penyakit atau napi kenging nya wabah-wabah kan rata-rata kan kapungkur mah teh can aya penerbangannya jadi sadayana teh pasti di pelabuhan heula jadi dipindahkeun lah ibu kotana ka Bandung ngabangun lah bangunan-bangunan kolonial bangunan-bangunan art deco nu ayeuna masih ngadeg di Braga gitu nya sa Indonesia ge bangunan cagar budaya teh pang seueur-seueurna teh di Bandung ayeuna totalna sekitar 2000-an
fashion lebet. Teras aya festival Yardbirds eta tahun 20 tahun 30-an teh nya. Eta teh festival besarnya di Hindia Belanda. Turis-turis nu datang lagi ti Perancis, kabayangnya kapungkur ti Perancis ka tanah urang gitu nya ke Hindia Belanda jeung sajabina. Jadinya geus terbiasa nempo setelan orang-orang Eropa, orang Bandung teh fashion jeung sagala rupana mix and match nya istilah zaman aya nama. Jadi nya wajar gitu ketika Bandung hayang selalu berbeda, bobotoh Persib hayang selalu berbeda jeung sajabina. Nah, masalah konteks budaya bagi Abi atribut teh tidak merepresentasikan identitas seorang individu karena di stadion mah anger we sigana 80% menggunakan bahasa Sunda. Panggih ketika jelema pakai baju Persib pasti langsung nanya bahasa Sunda. Meskipun maaf Mas, saya mah dari Bekasi. Nah, otomatis gentos lah jadi bahasa Indonesia. Tapi rata-rata paminingal aya baju biru tapi menuju stadion pasti kecap pembukana pasti nganggo bahasa Sunda heula. Nah, eta hal-hal nu moal bisa diubah. Terus nya masalah tradisi mah nya meureun ti kapungkur ge orang Sunda mah kudu daharnya ngaliwet lain ngaliwet nya mawa sangu nya Sangu eta. Kudu jeung sangu naon aya teh. kitunya maksudnya botram di stadion ayeuna ge meskipun beki menipis tapi nya tradisi-tradisi eta masih aya gitu jelema teh sok ngahaja heula meuli ka warung nasi gitu jeung sajabina. Nya eta sih hal-hal nu moal leungit mah tina penggunaan kosakata bahasa karena hiji-hijina tempat sigana nya nu bisa ngumpulkeun puluhan ribu massa dalam waktu singkat, puluhan ribu orang Sunda dalam waktu singkat ngan sepak bola sabieta. Jadi ketika meureun aya budayawan ataupun ilmuwan nu menihilkan sepak bola terhadap aspek budayanya cek Abi rada nonton heula we ka stadion sekali dua kali. Siap tah birunya sok naonnya atribut teh serba biru tah. Biru di dieu teh ngalambangkeun naon sih Kang menurut Akang gitu. Nah, pami ngomongkeun konteks warnanya Abi ge ieu teh kedah milari referensi deui nya tapi kapungkur mah kan era media teh hitam putih warnana teh. Jadi teu kedah biru sebenarnya mah. Satu acan biru teh Persib teh baju teh bisa jadi warna-warni. Nu penting tim Abi warna gelap. Tim Zen warna bodas. Nu penting di foto dina kamera teh gelap jeung eta. Biasana teh tim tuan rumah teh pasti nu gelap gitu. Nah, pami ngomongkeun konteks warna, si Persib jadi warna biru teh henteu pas mimiti Persib lahir langsung biru henteu oge. Aya proses waktu gitu ketika menjadi biru teh. Dan malah dokumentasi nu pangkuat nama aya di The Preangor Bode. Korannya tahun 53 memang geus motokeun gitu si Persib teh make baju biru gitu. Tapi tahun 53 teh can aya logo eta di Can aya. Karena si logo Kota Bandung eta can aya tahun sakitu. Anyar tahun 58-an lah si logo Persib aya di dada teh gitu. Jadi asal nama geus we warna hungkul identitas nanaonan. Nomor punggung naon. Da nomor punggung ge muncul di Inggris tahun 82-an gitu ketika Premier League aya. Jangan ngabedakeun jelema-jelemana jadi baheula mah main teh baju polos we, nu penting warnana beda gitu. Pami perlambang warna biru mah naonnya singkat nama Abi teh kantos macanya. Nah gitunya urang Sunda teh khususnya orang Bandungnya nyaah pisan ka warna biru atanapi kadang kolot teh sok nyebutna teh biru teh jadi hejo pami misalkan cek kolot baheula mah karena si Bandung teh pami ninggal tina konteks geografi kapungkurna teh memang Danau Purba gitu eta tiasa di ayanya konteks arsip jeung sajabina tiasa dibuktuskeun oge kitu naha kapungkur Danau Purba terus si danauna naha bisa saat karena si orang-orang Bandung 16.000 tahunan lalu teh melihat Bandung teh sebagai wilayah yang biru. Dengan pantulan air dari matahari. Meureun Abi kadinya ninggalna naha biru teh sangat lekat dengan orang Bandung. Oke, mohon laras pisan Kang. Tah berarti emang naonnya ningali tina sejarahna oge tina tadina danau gitu nya warna biru terus bisa wae tidinya gitu. Tapi eta teh can bener-bener tiasa kabuktikeun nya Kang. Alasan nama Abi duka, tapi lamun terarsip karena memang biru. Paling laminya sih karena mah 80 tahunan nganggo warna biru Persib. Oke, siap Kang. Oke, ayeuna mah berarti orang ngalih deui kanggo kapayun. Oke, siap. Tah, naon sih nu diharapkeun ku Akang tina bobotoh ieu kanggo kapayuna? Ti bobotoh atau Persibna? Bobotoh heula. Oke. Kayak ka Persib. Jadi
kumanya pada dasar nama bobotoh mah sigana mah teu kudu diaturnya karena ieu teh sanes cek apinya cek Rahmatullah Ading Afandi anjeunna teh sastrawan besar di Sunda Raf kantos pinunjul hadiah sastra ranca GOG teras teh anjeunna sanes bobotoh biasa malah jadi ketua Persib Kapungkur ketua komisi teknik Persib lah tahun 53an teh cek Raf dina bukuna Bentang Lapang nyarioskeun lamun bobotoh teh adalah sekumpulan raja, sekumpulan orang-orang yang berhak mencaci, mencibir, mendukung dengan gaya manehna sorangan we. Da manehna mengeluangkan waktu, meluangkan ongkos untuk datang ke stadion jeung sajabina. Teras famiti konteks antropolognya stadion teh sebagai begawan sosial. Begawan sosial teh otomatis memang teu bisa diatur gitu orang-orang nu datang ke stadion teh. Aya nu latar belakangna profesor, aya nu latar belakangna pekerja lapangan, aya nu latar belakangna mahasiswa, aya nu latar belakangna budak leutik, tapi kabeh teh disatukan dalam satu begawan yang sama gitu. Otomatis saha nu pangkuatna eta mengambil narasi nu bakal diikuti ku orang-orang nu aya di stadion lainna. Siga umpatan-umpatan kasar. Abi jujurnya pas alit teu diajarkeun ngomong kasar ku sepuh. Nonton ge di tempat anu sepi lah. Kan cek abi teh ka bapak abi. Pak abi mah rek nontonna di ditu ah. Cek bapak abi teh entong di ditu mah kasar. Aya abi kan sebagai supporter sepak bola meskipun alit minggu hareupna nonton di tempat ngomongna kasar we. Jadi nya sedikit banyakna karakter abi terbentuk di stadion gitu. Nah, jadi ngasal untuk bobotoh mah nu penting naonnya terus membersamai Persib eta pastinya membersamai itu tidak dalam hanya saat menang hungkul atau saat kalah hungkul tapi ninggal gitu. Ketika ayeuna Persib keur alus ye cik tagih gitu tujuan manehna ayeuna peremajaan skuad teh untuk apa. Teras teh ketika ingin membangun sebuah fasilitas baru teh untuk apa, targetnya apa. Jadi kumanya lamun pada atas dasarna cinta teh tidak nempel ketika kita memujinya saja, tapi memberi kritik pun itu adalah bentuk cinta tertinggi gitu cek abi mah. Eta untuk bobotoh jadi nya tina ratusan tina jutaan bobotoh teh tong sadayana hanya memiliki unsur fanatis saja. Sesakeun lah 10% untuk orang-orang kritis agar si Persib teh tidak kehilangan arah, tetap menanamkan nilai-nilai kesundaan, nilai-nilai budaya, tetap menggunakan aspek-aspek pemain lokal dan lain sebagainya. Soalnya lamun cinta buta nya teh nu terangnya si Persib kayak bakal juga kumaha gitu kapayunna. Mohon laras pisan. Tah harapan kanggo Persibna kumaha Kang? Persib nah ngomongkeun Persibnya bobotoh teh rada antiknya di tahun abi aya hiji arsip anu panglamenna teh di sifat tahunan pamita lepat tahun bilih lepatnya antara tahun 35 atau 36 bobotoh teh geus ngagugureng Persib di sifat tahunan teh mengkritik taktik pelatih anu salah nempatkeun pemain. Eta di koran media massa nu dibaca ku cakupannya sifat tahunan meskipun bahasa Sunda tapi aspek beritanya aspek internasional siga perang dunia diberitakeun jeung sajabina. Otomatis eta teh membuktikan bahwa bobotoh Persib adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang tahu pemahaman konteks sosial di zamannya masing-masing. Posisi dua wae bobotoh mah protes. Jadi wayahna kudu nomor hiji terus Persib mah. Alasan tahun hareup juara 2 teu peremajaan tetap kudu juara hiji. Gitu. Standar tinggi lah bobotoh mah. Siap. Kabayang pamit standar tinggi juara deui engke mun 2037. Asik siap. Berarti harapanna hoyongna hat-trick nya. Liga kudu hat-trick. Hat-trick atuh. Mun bisa hat-trick nah kudu ngelehan. Tah eta gaskeun we pokona nya logikana kieu Jen nya misalkan Jen enak keur di luhur emang hayang jadi kahandap deui. Nya henteu secara karir secara gitu. Nya kudu naik malah kudu di Asia ge kudu menggigit. Tah gitu muranya kamari tos back to back nya harapanna kanggo musim salajengna urang hat-trick gitu, hat-trick Liga hiji. Persib teh terlalu sering terpuruknya mumpung enak alus-aluskeun we teruskeun gitu. Asik. Siap kelas. Oke. Wah. Ti tadi urang tos sadaya berarti nya ya pami sadaya mah tacan, tapi urang tos ngabahas sakedikna kitu nya ngeunaan sejarah, ngeunaan ayeuna, terus ngeunaan kanggo kapayuna. Tah paling ayeuna mah terakhir closing statement ti Akang. Siap. Ngeunaan naon eta mah? Ngeunaan Persib, ngeunaan bobotoh, ngeunaan tradisi Sunda atau napi kumaha gitu, Kang. Mangga, Kang.
Ya mah karena konteksnya tentang Persib, Persib. tentang sepak bola, ya paling pesan nama si Ganu abis seratkeun di bukunya, tanpa kritik sepak bola akan mati, bahkan mungkin kehilangan ruhnya, sakitu we panginten. Asik, boleh. Oi. Wah, luar biasa pisannya tah. Tingali berarti bobotoh teh ulangan ukur dongkap ke stadion, ulangan ukur kumanya istilahna nya kedah aya kritikna gitu nya betul. kanggo kamajuan sasarangan gitu. Tah kitu panginten hatur nuhun pisan Abi ge Akang. Waduh. Seueur pisan nu dibahas ngeunaan Persib mugia ieu aya manfaatna kanggo anu nonton. Panginten dicekapkeun sakitu ti Kuramas kanggo episode kali ini. Oke, tepang di sareng Kuramas lajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuramas, Waalaikumsalam. kumpulan carita Pamas.